Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadaya, wilujeng patepang di baik sarang pribados putra Sunda channel. Wargi-wargi sadaya kumaha kabarna sarehat, mugia urang sadaya nanya sing aya dina kasehatan, panjang yuswa barokah salamina, amin ya Allah ya rabbal alamin. Wargi-wargi pribados dina dinten ieu masih aya di perkampungan Salawu, anu tepatna di kampung pada suka. Upami kamari pribados ningal anu opat bumi 7 bumi, kamari ningali anu 7 bumi. Ayeuna pribados ningal ieu aya hiji bumi saurna teh anu mencil tebih tinu sanes nu aya di ieu wewengkon wargi-wargi sadayana. Dipalihan itu tos katingal ku urang sadayana aya bumi anu kalintang mencilna tebih tinu sanesna wargi-wargi. Mohon. Aya keneh ka ditu teh. Mohon. Wari-wari sadayana pribados kalau sambil ngadangat ieu nuju ka hiji lembur ya anu di dieu mah masih keneh papencilan wargi-wargi sadaya tuh. Aduh, ieu dipalihan dieu nya. Allah ya Allah ya Rabbi. Wari-wari sadayana ieu kaayaan bumi nu aya di ieu wewengkon anu kalintang endahna ieu masih kena zaman kabaheulaan. Namun alhamdulillahnya di dieu sakurilingna katinggal ku urang ieu. Ieu kalintang endah kacida wargi-wargi sadaya ieu nu aya di ieu wewengkon. Ieu masih kena kalebet pada suka wargi-wargi. Namun sakumaha nu kauningal ku urang ieu masih kena mencil pisan wargi-wargi sadaya ieu. Oge ka pali tonggohna aya hiji bumi tuh anu aya di palihan tonggoh itu aya hiji bumi wargi-wargi sadayana anu aya di ieu wewengkon nu kalintang enahna. Hayu wargi-wargi urang sami-sami tinggal ku sadayana. Isuk-isuk nu keur haneut moyan panon poe moncorong ti belah wetan. Sawah anu ngeklak mata waas. Wargi-wargi sadayana hayu urang ka palihan dia ya. Urang ningal kaendahan alam oge bumi-bumi anu mencil nu aya di ieu wewengkon wargi-wargi sadayana. Ieu mung hiji-hijina bumi nu aya di ieu wewengkon wargi. Subhanallah, wari-wari sadayana kapalih dituna urang tiasa ningali pemandangan alam anu kalintang endahna ieu nu
nu aya di ieu wewengkon. Kapalih dituna urang tiasa ningali pasawahan anu endah, sawah nu kacida untuk aplak wargi-wargi sadayana. Turtu manina tah didinya lembur kuring, tah didinya lembur kuring. Wargi-wargi sadaya, urang tiasa ningali kaendahan alam, oge urang tiasa ningali keaslian anu aya di ieu wewengkon loh, sapertos katinggal ku urangnya ieu saungna masih kene zaman kabaheulaan. Sareng saina ge masih kene di pagunungan wargi-wargi sadaya sapertos nu katinggal tuh masih kene herang alias bening upami saur gayana mah bening mengkilap. Corong ti belah wetan, sawah anu ngeklak mata kuas anu ning curcor cain anu herang, kasorenakeun tong geret kadengen nembang barengan hariring urang ti lemburan. Didinya pisan lembur kuring, tempat endah paninengan lembur mat. Wargi-wargi seueur pepelakannya atanapi tatanen anu wargi-wargi urang nu aya di ieu wewengkon. Di antawisna aya hanggasa, koneng, di dieu teh aya cikur, wah sanes kanten aya di dia wargi-wargi. Tempat asih pangancikan matak betah turtu manina tah didinya lembur kuring. Kapalih dituna urang tiasa ningali kaendahan alam anu dipapaes ku pasawahan, oge aya tajuk-tajuk nu aralit anu sok biasa digunakeun nya ku wargi-wargi urang kanggo aribadah nu aya di ieu pasawahan, oge nu aya di ieu lembur. Ku sapertos uninga wargi-wargi itu musola atanapi istilah Sunda mah tajuk eta teh tajuk alit anu turun tumurun nya. Tajuk oge atos disayogikeun tampian atanapi paranti ibak. Sawah anu ngeklak mata kuas anu ningal curcor cain anu herang. Wargi-wargi sadaya di palihan dia aya hiji tajuk alitnya anu lengkap sareng tampiana atanapi paranti ibak
aya di ieu wewengkon. Oh, wari-wari sadayana. Pangbalikan lembur pamidangan nyadi dinya pisan lembur kuring tempat asih pangancikan matak betah. Wargi-wargi Putra Sunda sakitu anu kabeh hatur ieu lembur insyaallah dina dinten anjing urang tiasa patepang deui wilujeng kantun kasadayana permios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah di dinya lembur kuring Ayaku endah pisan poe keur halodo langit caang narawangan isuk-isuk nuker hanet moyan panon poe moncorong ti belah wetan sawah anu ngeklak matak waas anu ningal curcor cai anu herang kasorenakeun tonggeret kadenge nembang barengan hariring urang ti lemburan nyadi dinya pisan lembur kuring tempat endah paninengan lembur matuh pangbalikan lembur pamidangan nyadi dinya pisan lembur kuring tempat asih pangancikan matak betah turtu manina tah di dinya lembur kuring Ayaku endah pisan poe keur halodo langit caang narawangan isuk-isuk nuker hanet moyan panon poe moncorong ti belah wetan sawah anu ngeklak matak waas anu ningal curcor cai anu herang kasorenakeun tonggeret kadenge nembang marengan hariring urang ti lembur